semesta anak mak. Karasal amat yang po iya, kegiatan. Aduh, kudu nyari kegiatan iya. Kayak. Kegiatan naon ya po iya. Aduh. Nyari kegiatan karasal aing. Oh. Mending ngajailan batur ini ya. Kayak ngajailan aku mah ngajailan ya. Nalian duit disotkeun ku aing di jalan. Tah, nek dicokot ku batur. Ditarik ku aing, cokot tarik. Resep ya. Siap-siap aing lah. Resep ya. Tali geus aya, duit geus aya, cocok ieu mah, langsung digaskeun ieu mah. Cocok ieu mah kayak naliana kumaha ieu nya. Pang ditarik ku aing kagusur teh jalma. Kayak kudu rada paguh ongkoh nalian ieu. Reungeut ganggu aing bae perang saing. Isot ini jadi kepan batu ngelewat ka dieu ya. Neuleu si duit. Mantep ya. Cocok ieu mah dah karek nungguan jalan bae mah. Dan tapi perang saing mah benangna sagede ning amat ieu. Moal kadeula tuh piraku aing. Sugan bae nu nyokot duit na jalan mana rada pecek saeutik matana. Salah neuleuh yang dak. Duit lain eta. Sakikeun teu boga duit na aing heh. Asli duit. Kantongan ku aing lah. Milik. Aya dak. Kabeul lihat tuh rokok mah ya. Nah ini dak, aing narik. Pagah amat yuk. Pagah amat tidak. Kenapa yang jatuh, gue? Saya nunggu nangan dak.